tembangan ae. Ngapalkeun lagu kan? Lagu naon? Maksud Siliwangi. Oh si Ciliwang itu bisa. Ulah bukan orang galuh lah. Tapi teka panggil wae konsina. Hah? Teka panggil wae konsina. Oh berarti itu bisa gitarna. Hah? Pohon ondan. Nandun dina nomor itu. Pohon pohon dia. Ngoncek urang kita iki. Bener tadi nanti nasoro gitu teh konsina. Kuruna tina se. Boleh? Kana F. Itu saya F. Beak. Itu beak. Ban muru beak apa segala gitu. Aing beak segala gitu. Baheula kapapangan. Lain kapapangan. Ulah pleset gitu. Nah, cipta teh hayang digunakeun eta Ngerusak lagu batur kaca pangan. Nah, eta maksud urang. Baheula kaca pangan. Zamannya Galuh. jadi kapapangan. Bisa bener-bener masalah ning waras terus ulang ngerakeun. Mana biasanya gitar itu? Teu apa? Panggil gitaran itu tuh? Teu apa? Bisa ente. Masalah ngagitar mah urang tukangna. Wah, benar. Tukangna urang ngagitar mah tukang mah bae. Gara ya. Sok laguna sing baras. Nah, iya, barat oge di mana saha? Oh, apalun sok ek di Sumedang, ek di mana? Geus pasti nyana Teu warawuhun ieu. Mari masalah ngagitar urang tukangna sok. Oh, Baheula kaca pangan. suara. Atau gitaran. Terus sok. Baheula kaca Aduh, gitaran. kapan ieu ge atuh, Yus? Itu sing disada. Kapan ieu ge? Kumaha tuh? Sok. Nah, Baheula kaca pangan. cek aing. Ya, atuh nanti dibalikeun. Kapan urang mah tukang lah di tadi ge? Atuh palingan teh disada. Kapan jadi gitu? Aya sugan tukang teh Kapan ahli. tukang lah urang ke tadi ge? Tukang.